Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa tepang deui sareng carios enggal para wargi. Mang Jaya sapara kanca bade ngadongeng deui dina judul anu namina Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa para mitra seueur anu mudut hoyong Pancatunggal cenah mah insyaallah. Ayeuna para mitra ku Mang Jaya digarap sareng tim Mang Jaya official. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi acara-acara ti Mang Jaya official tiasa juga makeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga atuh sadayana para mitra urang ngakawitan bae carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileksa dina bagian kahiji Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca, nyata hanca ngadongeng. Namung carios nama carios enggal para wargi gitu. Aduh, ya di carios enggal judulna Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa urang mitembean deui atuh para wargi sadaya urang ngawitan deui nyanak atanapi Mang Jaya ngabantu nalakon enggal. Carios nyambung judulna Pancatunggal. Ai Mang Jaya mah sanes nyanak tapi ngabantuan keur soranganeuna para wargi. Lamun misana Bapak anu geus Mang Jaya teh nya deh. Kileksa nyanak naskah ka studio. Kitu para wargi. Mang Jaya ayeuna bade ngabantuan carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileksa. Mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun ieu dongeng sateucana dikawitan teu aya buktosna mung sakadar karangan. Atuh para mitra di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus, di reka-reka sangkan siga. Ayeuna mina dongeng teh atuh para wargi karangan teh atuh pilih anu kasabit nami kasabat tempat hapunten sanes dihaja saru Kileksa teh mung ieu mah sakadar kalersan wungkul. Atuh cariosna teu aya nu saleresna mung sakadar karangan. Mangga atuh ti Mang Jaya bilih para mitra seueur kalepatanana dina mangdongengkeun hapunten nu kasuhun. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Kileksa dina bagian kahiji. Para mitra kaum dangu, kocapkeun zaman baheula aya hiji sudagar ngora nu berat beunghar. Loba hartana tanpa tanding di lemurna estu pangpunyulna pangjegudna. Sabab kabogana taya nu mapakan luhur kuta gede dunya teh sanyana. Rea keton lain bobohongan, bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah lain ukur babasaan. Berat beunghar ku banda teh sanyana. Estu eta sodagar ngaranna Surajaya. Indung bapana geus maot, kula wargana teu kacarita, hirupna estu nu geulis teu boga dulur. Jeung deui kacidahanya kana eta sudagar beunghar can boga pamajikan. Padahal geus sawawa pikeun rarabi sabab syarat jeung sorot jeung nyukupan, moal aya kakurangan, buncir leuit loba duit jeung sanyana, lain ngan sakadar ceuk wadul. Rek teu kitu kumaha para mitra, sabab kana usahana getol, rajin jeung tulaten kana barang dagangan. Badegana loba lamun rek indit dagang sok ngaleut dina kuda, rupa-rupa barang dimuatkeun kana kuda umal, dikawal ku para badega nu geus pangalaman. Ari nu pang dipercayana katelah si Bohek jalma penek busakel. Sirah badegul gundul leungeun paronok pating berhil. Beuteung buci trek mun leumpang ngagegag berat ku bujal, tapi pinter nyarita, jujur jeung hade-hate, tara belikan jeung satia kadunungan. Dina hiji mangsa Surajaya parengkeur aya di imah manehna ngabaheuhai sorangan dina kursi males. Nu dijieun tina hoe. Gigireunana aya meja leutik pinuh ku rupa inuman jeung kadaharan. Surajaya gawena ngalamun mikiran diri lantaran najan loba harta jeung banda oge asa can manggih kasenangan, can pinanggih jeung kabagjaan. Nah kudu kumaha ngupahan hate aing teh ceuk batur mah berat beunghar sagala loba. Senang ngah-ning tapi naon sababna hate teu tentrem ye. Naon sababna asa aya keneh kakurangan. Kitu pok-pokanana bari tuluy nginum cai herang sargot. Terus ngahulang deui antengna keur kitu norojol, torojol si Bohek nyampeurkeun. Geek diuk dina ubin sila meuni meneko beuteung nu buci treuk meuni namru. Habunten adeng sih. Kumaha wantun ngaganggu ka salira su. Si Bohek tamada sigan lengser madap ka ratu. Teu naon hek. Malah kuring bunga sabab asa aya nu maturan. Sanyana mah kuring teu keur bingung hek mikiran diri ye.
Haben dipikiran dipikir dibulak-balik dibeweng diutahkeun teu daek kapikir ari maneh aya naon atuh Surajaya netep tiupna tetep diroba hatur nuhun ganyu pami kitu mah abdi teh moal kagok sumangem sun kieu kieu sih maksud residenya kumargi kuda nu belangga can cager gitu rupina kanggo barang ka Batawi teh moal jasa kacanak minggu payun sun paling oge kadang ngantos 2 minggu gitu da kumargi kitu sun abdi mah nyuhunkeun pituduh sun kumaha kadahanang sun margi kuda umal teh aya gentosna kan. Oh urusan eta teu kudu jadi pikir hek sabab ka Batawina oge moal tulus minggu ieu engke akhir bulan nah aden sun aya naon kitu si Bohek kaget sabab kamari geus paheut janji yen poe minggu nu deukeut rek miang ka Batawi kuring teh keur hoream lumampah euy lah hayang cicing we bari ngareureukeun awak ulah capek teuing jung bejaan heula babaturan ngarah teu apa-apaeun kuda nu gering ubaran sing hade-hade nu sejen piara sing apik jeung teweksa mun geus beres maneh ka dirinya unjuk subang ade nya permios atuh nya si Bohek unur ti hareupeun dunungan leos ini trek nepungan babaturanana nu harita keur ngariung deukeut istal bari ngarobrol barang joa si Bohek datang kabeh curing hak geus sayaga nampa parentah ti dunungan batur jenuk balarea gitu aya beja keur barane ya naon gitu ka Bohek lah rek ka mana ka bawa teh teh cek Uman bari molohok rada haroreameun rek indit sabab kuda cekeleun manehanana can cager urut labuh ditanyakan rangkong kieu euy sun kulantaran dunungan urang teh keur tarajang ku panyakit hoream kitu sigana mah ka Batawi teh moal tulus minggu ieu kitu paling-paling kan akhir bulan da kulantaran kitu marane bisa reureus saseubeuhna bari digawe sagawe-gawe we kitu ngan omat kuda nu gering kudu diubaran sing nya-nya sarta nu sejen kudu dipiara sing taliti sakitu amanah ti dunungan teh cenah kitu barang ngadenge beja kitu kontan sarerea pating serengeh tananing bunga lantaran bisa lalu sareureuf di imah moal buru-buru indit ka Batawi bisa lila sukan-sukan di lemur kitu deui si Bohek manehna ngarasa bungah nempo babaturanana gerah pok nyarita da ayeuna sih marane bisa laluasa bigawe naon wae nu dipikahayang ku marane kade ulah poho kana kewajiban sih ari kuring mah rek nempungan dunungan je teh narek ngubaran penyakit ya Kang cek Sakri bari nyarenge penyakit naon pancek akang keur boga penyakit hoream cenah kitu lain ayo tapi moal diubaran euy keun we lah sakarepna we sabab ge penyakit cager kitu teu kudu diubaran kitu mah kitu lah sok terus ngobrol lah kuring rek ka imah deui mangga Kang beres lah si Bohek init deui ninggalkeun baturna nu sejen pating cakakak seuri nemongkeun ka bunga satuluyna uplek ngawadul sagala dicaritakeun minangka hiburanana kacaturkeun Surajaya harita teh geus dibaturan deui ku si Bohek kawas raja di deheusan ku paman lengser Surajaya diuk dina kursi ari si Bohek sila meneko di handap kumaha geus beres parentah teh Bohek parantos deng teh nu kalangkung beres syukur atuh ari kitu mah ayeuna kuring jongjon ngawadul ya jeung maneh cing kuring tulungan susuganan maneh bisa mantuan bingung ya mantuan bingung teh alim nya kabingung kuring memang moal bisa dibagikeun tapi maneh baris bisa mantuan mikir pikeun mikiran kabingung kuring maksud teh si Bohek ngahuleng bari kerung mikiran omongan dununganana sangkaan si Bohek Surajaya keur mikiran panyakit hoream nu kungsi dicaritakeun ka manehanana Bohek kunaon kalah ka ngahuleng aduh mah dengar tos ge naon atuh ka sesa aden teh margi numutkeun emutan abdi mah sun kitu jalmi pantar aden teh moal kabingung yang ngemutan naon deui cenah harta moal aya kakirangan kitu abdi seueur satia sadaena ge sami sumujud ka aden siang wengi taya deui gawena iwati ngantos parentah ti aden kitu bahan teu kirang piwarangeun seueur palai naon-naon nya kantun munut kitu moal aya nu dipungpang kantun miwarang tapi nah bade nyaulkeun nya aya kabingung ngemutan naon atuh aden teh ka ieu nu diemut ku abdi teh kitu nu mawi ngahulang teh kitu si Bohek meuni capetang nyarita bari pepetang. Memang maneh bener hek, lantaran boro-boro salemur ieu najan diadukeun jeung batur sakademangan ge. Moal aya nu apakan kuring teh, tapi kuring tetep aya keneh kakurangan. Aya nu keur dipikiran, nu balukarna matak bingung kana hate sabab aya kakurangan nu perlu dibeberes sangkan kasugemaan kuring sampurna. Semangat atuh saurkeun aden naon jae sun kitu. Bohe kuring hayang boga pamajikan. Oh. Pae kagungan gak ya, Pak? Si Bohek ngagak-gak seuri. Nu tadina bingung ngadak-ngadak cenghar, Surajaya teu kabawakeun manehna tetep alum.
Bener bohek kitu pisan maksud kuring teh. Tapi naon maksudna make seuri? Nabungah boga dunungan keur bingung. Sanes kitu aden. Sanes bingah gaduh dunungan bingung cenah. Abdi teh. Yang lu kitu teh mah cedah janggo bingung cenah gambil gitu. Naon? Gampang. Gampil sanes gampang si bohek nyereng. Bohek maneh mah gagabah nyarita teh teu make pikiran. Na geus poho kana kajadian nu kaliwat. Na teu rasa pada nampiling kurang cisaga. Make jeung nyebutkeun gampang sagala. Cek Surajaya tetep daria bari mencerong ka si bohek. Iya eta mah benten deui atuh aden lah. Margi eta mah lepat aden kitu. Nah atuh mi kapalai ka urang kanu panganten kitu. Tang tu wae pisan lakieu na ngambek. Sabab badek dirapalan kana kaji lebut, bujung-bujung batur abdi ge. Mun kitu mah kitu. Di kitu-kitu ku aden tang tos ngambek kitu. Naon make nyalahkeun ka kuring apaan maneh nu nuduhan? Sun nuduhan sote sae acan ditikahkeun kitu. Nuju lalagasan keneh. Nah, itu teh enggal-enggal dilamar kalau ka diantep sina ku batur manten. Eta mah sanes dapat abdi namping dapat aden. Si bohek embung ele. Bohek, beuki dieu euy, maneh beuki pinter nyarita, kadunungan geus kumaha nyalahkeun. Teu daek ngaku kana kasalahan sorangan. Mun pamadegan maneh tetep kitu, maneh dipecat ku kuring. Ih, aden, ulah aden. Ampun hapunten nu kasuhun aden. Moal sekali-kali deui cucungah ka aden sun. Mugi keur sangahapunten atuh sanes dihajat aden. Si bohek reuwas ari ngadengerek dipecat mah para mitra. Bangeus montong ka mana we nyaritana. Ayeuna kami tulungan. Kudu kumaha mun geus kieu jadina ieu? Ka mana neangan pi pamajikan nu alus? Janjen abdi teh moal dipecat teh. Si bohek cenghar deui. Moal asal tetep satia jeung satuhu nurut ka kuring. Surajaya leuleuy deui nyaritana teu terus ngambek. Mangga sih abdi bade mantuan mikiran pigaraweun aden sun. Nya kedah kumaha tuh abdi? Si bohek ngarekepkeun silana. Kieu bohek. Kuring hayang boga pamajikan syaratna kahiji kudu ka awewe, kaduana kudu geulis. Katiluna hayang parawan, kaopat hayang nu jujur jeung satia tah kitu. Gampil sih. Aju mah gaduh kikinjeuan sedang cocok kang aden kitu. Saha ngaranna, anak saha jeung di mana ayana? Surajaya curing hakatena deg-degan. Yupi. Nami-nama sih. Ni satimah sih. Putra ulu-ulu Cisaga gitu. Cisaga. Namoal kaos bareto? Moal percanten. Pergi mah parawan gitu. Parawan jekekan gitu. Moal nu ngagokan asal enggal we lamar gitu. Bilih ku batur manten, bilih sapertos kapungkur. Poe bade ngalamar sawios ku abdi. Surajaya ngahuleng heula mikiran omongan si bohek. Akhirna menang putusan yen usul si bohek rek dicoba-coba sugan hasil. Paroman Surajaya marah mai harapan beuki namahan. Bohek, usul mameh menang hade mun bener-bener aya awewe geulis, pek ku maneh deketan. Terus bejakeun maksudna sarta bejakeun rek terus dilamar. Mun geus paheut urang kawin, bekelna mawa sakalian. Mangga den sih. Bang siap kang jalankeun tugas. Nanging kasih agama kedah gining den lah moalnya kampret kieu abdi terus balel kieu. Atuh saja biti kitu ya gamparan. Teh songek lilingana sih tu. Mana gamparan maneh? Ieu di luar den. Si bohek gugu. Sabab nuduhkeun gamparan nu eueuh di dinya. Ulah hariwang maneh bisa meuli heula kampret nu alus. Malah heula meuli pang mahalna. Gamparan ganti kuno wete, sarung ganti kuno alus, tapi godeg kudu dikurut euy sina beres euy. Semangat den, setuju lah. Kedaguan, goreng tunggu teu lah ye. Si bohek menidangah bakat ku bunga liang irung rebeh sarta hate geus ujug. Yen usahana bakal hasil ari Surajaya asup ka pangkeng. Tekung silila para mitra sadaya. Geus balik deui bari mawa duit receh sarajut. Kop keur maneh gunakeun pikeun ngalamar Nyi Satimah. Maneh kudu buru-buru laporan deui mun geus hasil. Sabab kuring geus hayang kawin hayang buru-buru rumah tangga nu bener. Nyampi den, hatur nuhun den. Sanggeus narima duit si bohek amitan. Gedig indit nyamperkeun ka babaturanana, jauh keneh ge baturna geus pating serenge. Sabab ngarasa lucu nempos si bohek nu leumpangna gancang. Ari bujur ngageyot beuteung ampul-ampulan kawas nu mamawa tabur. Batur-batur tu tempo oi. Nu dagang gentong geus kadarieu deui. Ngagemol wadul keur urang sarerea pasti. Cek Sakri bari nunjuk nu sejen ngakikik seuri. Lain tukang gentong cing cerengan hirup sama kitu. His, ulah tarik teuing euy bising kadengieun mangkaning Kang Bohek teh ceulina rebing, siga ceuli kelenci. Inta nempas para wargi sadaya bari mengkek piseurikeun, ger sarerea seuri bangun anu galumbira pisan. Barang serog harita si Bohek, kadinya jep jempe tapi si Bohek geus ngarti kana kaayaan kitu para wargi sadaya. Manehna amek tuluy molotot ka anak buahna. Tadi ngomong ke nyeweknya, awas yang. Mupate dosa sia hukumnya sia matak dolakan untut deuleu.
pokna bari nulak cangkeng. Lain ngopat Kang Iman nyaritakeun kelenci nu rebing ceuli, temal inta bari ngabalieur nu sejen nyerengeh seuri leutik. Abdi ge henteu Kang ukur nyaritakeun cengcengan hirup pungkul. Nu teu beda jeung anak Semar, uman nyamungan. Nah, da wing teh ngopat ukur nyaritakeun gentong wungkul, pantes mun gentong buci truk mah, beung leutik beuteung budayut. Beungeus ya. Kabeh ge ka hadi sia ku aing mah. Madane ngahina sia ka aing nya. Awas ya lamun teu minta dihampura dipecat sia ku aing. Moal meunang gawe sia ku aing ha. Si Bohek amekeun lantaran asa disindiran ku babaturanana. Ih, ulah amek Kang. Da lain akang, nah salah mun gentong buci truk beuteung. Pan bukti gentong mah beheungna leutik. Tapi beuteungna bureuteu siga kitu. Sari nunjuk kana buja si Bohek. Kurang ajar sia nya. Sarua deuleu eta teh nyindiran ka aing sia. Ah, rumah saan teuing atuh peta boga beuteung cara gentong. Keur nu sejen sareuri-seurian. Si Bohek jamedud meuni manyun pipina kembu-kembu we meuni samutut. Bibir galing sarta irung ngariut. Ger para mitra deui seuri sejen. Anu sejen seuri beuki resepeun nempo si Bohek nu baketut baeud. Ieu barudak sih. Najan kami banyak jeung jiga gentong sia jadi mah euy. Kawasa kami teh. Sabab isuk jaga nying pageto sia anu jadi raja di dieu. Heuh imah ieu. Bakal ieu jawek ising teh nyaho mah. Bisi marani teu nyaho kami geus dibere duit sarajut. Pikeun ngaganti pakaian geus butut. Dibere idin ku lulungan pikeun ngalamar nyi Sadi mah. Banyak busa lagi aing mah payu sia. Tarikh pangantenan beda deui jeung marani. Nu tetep jomblo jeung payu-payu. Awas sia mun geus jadi raja di dieu. Marani dihukum gandung sia kabeh ku aing. Sabab geus ngahina ka dewek ha. Ceuk si Bohek bari tuluy nepakan rajut. Nu dieusi ku duit receh atuh meuni kikirincingan pikabitaeun. Geus kitu ngaleos ini teu amitan deui ka babaturanana. Para mitra kaum dangu, barang ngadenge omongan si Bohek kitu sararea olohok ukur bisa melong kanu ngaleos. Bari hate rada paur bisi nyaan maranehanana meunang bebendon ti dunungan. Inta jeung uman katut sakri pias inget kana dosa jeung kasalahan nu bieu. Da rumah sageus ngahina ka si Bohek sedengkeun nu sejen ukur ngahuleng eueuh nu lemek eueuh nu nyare. Caya tandeu euy kana omongan Bohek sia, ceuk uman ngalilirkeun anu pating polohok. Ngagebah anu keureuwas. Ah, teu percaya dewek mah euy tapi hariwang bising manehna bebeja ka Den Surajaya. Tangtu urang teh meunang bebendon, tema sakri. Lah teu kudu sieun-sieun moal naon-naon lah. Kang Bohek mah tukang heureuy jeung banyol. Paling-paling api-api beuting duitna malah bagikeun ka urang ngan kulantaran ku urang diheureuyan, duitna dihak ku manehna. Ieu urang parentah yuk. Tinta cengkat rek nuturkeun si Bohek. Manehna ngarasa hariwang bisi rezekina teu dibikeun ku si Bohek. Atuh nu sejen kapangaruhan kabeh ngarasa honcewang. Buatnya euy. Beuting duit keur urang teh nya. Ayo turang susul urang minta hak urang, ceuk uman. Sanggeus saluyu bring nuturkeun si Bohek nu keur kakaler. Sararea leumpang ngagedig rusuhna keur jiga dina pipikiran geus molemar bae. Sabab geus baruga kayakinan yen duit nu dibawa ku si Bohek sabagian sare. Eta teh bagian sararea nu teu dibagikeun. Kocapkeun si Bohek harita teh asup ka kamarna datang-datang langsung nyokot peso cukur jeung eunteung. Maksudna rek ngerok godeg jeung janggot sangkan rapi. Sedang duit sarajut ditunda leuheureun meja, teu boga curiga kanu rek marenta bagian. Hehe. Sigana laksana aing. Bakal tepung jeung Nyi Satimah. Heeh. Memilikeun ka Surajaya diheureuyan heula sia ku aing. Nadaikeun moalnya. Henyo lah ngajajal awak. Sabanung geus mah awewe teh kala ngahina jeung nyingserikeun ka aing. Beda wae buntet 3 bontot kitu. Busa kala 3 baligo. Tapi ini malah loba duit. Moal bulung dinyek awewe kabeh ku duit mah. Kerincing. Si Bohek ngomong sorangan. Tuluy ngeunteung barang breh manehna nempok kalangkang beungeutna dina eunteung. Nu tetela teu pikaresepeun sabab sirah gundul meuni herang ari janggot jeung godeg barala. Oh, paingan eueuh nu resepeun ka aing. Ieu sirah aing meuni eueuh rambutan kitu. Nari godeg jeung janggot gomblok, aya hulu bot cetrang, herang. Alah, salah melak sigana. Kaharti ieu mah ya. Pokna tuluy ngurud godeg jeung katuhu. Bari bibirnya renyu bareng jeung gerakan peso anu dipake ngurud godeng. Cekung si Lila geus lenang sabelah si Bohek cengkat heula bari dangdak dengdek naksir beungeutna. Tetela beuki ngewa sabab godeg dibala sabelah. Barang rek dikurud sabelah deui kadenge anu ngagoplak ngaleruplak dina meja. Si Bohek ngaliuk bari hatena ngalenyap. Injanya nyahoan sia eta duit motong dibawa deuleu. Si Bohek ngajenghok.
Lung peso dipiceun enteng ditunda pelecet ngudag Inta nu bieu tas nyokot duit sarajut. Inta lumpat ti paparetot nyamperkeun ka babaturanana nu geus ngadagoan hanapeun tangka lengkeng. Dariuk dina bangku perantini I Surajaya. Hasil oi hasil, cek Inta bari ngacungkeun rajut nu dieusi duit. Baturna bungaheun kabeh keprok bari pating cakaka. Inta, aja geus sia duit sia kaya budak sia dulu, betul. Lah, duit aing dulu. Inta teu ngadengi. Celeng ngaluncatan tangka ganas serog ka baturna, ambakan ngahegak tapi teu dipirosea pok nyarita. Kop euy bagikeun euy. Kade buruhan nyokotna saliwat yeuh. Lah, pokna bari mikeun rajut ka uman keur kitu torojo si bohek nyamperkeun. Haok nyarekan kus kasarerea bari nulak cangkeng sarerea moloho. Kurang ajar si Inta. Kumaha wani sia ngungak cambela ka aing ha? Kumaha wani nyokot duit teh bebeja si badul? Nu kitu teh bangsa sia ngaranna. Bakal menyang hukuman ti dunungan deuleu. Kajangan deuli Inta sia. Duit aing dibawa badul teh. Eta aya hileud dina pipi Kang. Inta kalah nyengserikeun bari nunjuk kana pipi si bohek godegna kari sabeula. Nya Kang hileud hidung dina pipi Kang. Uman milunanya. Nyala si bohek nafsu kop kana popongkol nu ngagoler sisi bangku. Tuluy dibubat babit dipake ngababuk Inta jeung Uman. Atu duanana jelung-jeleng laluncatan bari pating cikikik seuri sedengkeun Sakri ngahuleng manehna ngeukeuk rajut duit bari mikir akhirna pok nyarita. Heup ulah kikituan ye bising kanyahoan ku dunungan. Si bohek eureun nu sejen ngajanteng. Inja. Jawab sia pertanyaan dewek teh. Rek naon sia mau duit dewek ha? Nya geus boga poho kada aturan sia. Nya geus dibaca digawe di dieu, dibaca cek waing teh. Cek si bohek Daria. Sorot panon nemongkeun amarah anu lain saeutik. Nya teu rumasa maling kuring meminta bagian Kang. Bagian naon sia? Kitu carana nya minta bagian, baju sia. Nya bagian duit atuh. Saun nu dibawa ku akang teh bagikeun ka sarerea ieu teh. Cek saha sia bagikeun sarerea? Jaga apa teh ngomong teh. Cek kuring, balat sia. Duit lain bagikeun baju sia. Keur ongkos ngalamar Nyi Satimah tah mah. Sabab Aden Surajaya geus sayang boga pamajikan. Tanya dewek diutus pikeun ngalamar. Sarta kudu dangdanu ginding. Baju sia. Malah godeg jeung janggot kudu dikurut sia kitu tah. Aya wae kalakuan di sia mah. Ngadoreksakeun ka batur. Oh. Jadi kitunya? Heuh, da. Oh, ai rambut bade dikurut deui Kang. Inta nyerenge seuri bari melong kana sirah si bohek nu balenan. Monjong anginya sia. Sirah dewek teh geus lenang teh eueuh baheulanya sia teh. Lenang ieu mah lenang bawa ti kudrat deuleu. Pokoknya mah lenang nu ngahasilkeun deuleu. Waina sirah lenang aing si aing boga pagawean sia. Ngahina ieu mah lenang mawa rezeki. Lain menyang hayang, ti kudrat ieu mah. Cek si bohek ngusapan sirah karasana lenang. Ina kumaha tukang ieu? Inta samar polah tuluy ngareret kana batur ka baturna nu keur aroloho. Oh ya yang paling banyak kapaksa dilaporkeun ka dunungan ku aing sia. Sabab geus ngahina ka dewek, ngaganggu kana kalancaran tugas. Sakuduna aing geus beres ngurus godeg, buktina sia kudu nyarekan heula sia deuleu. Pelat deuleu kabege. Si bohek kakerot nahan amarah. Oh godeg jadi kurutnya Kang manawi teh aya hileud hidung. Uman seuri bari ngabalieur. Moncong ngahina sia, tampiling wae. Lain hileud hidung deuleu. Godeg can kaburu dikurut. Sabab kaburu aya si Inta mok duit. Hayo sia. Kabumi Aden kabeh dilaporkeun sia ku aing ku dewek. Ampun Kang, ulah dilaporkeun Kang. Hampura we Kang, ieu mah da heureuy. Inta sieun bisi manehna dipecat ku dunungan. Bener Kang, ulah bari ngalaporkeun pan urang mah tukang heureuy atuh. Jadi wawakil mah ulah kitu Kang lah, kudu bisa ngabelaan anak buah. Soal kasalahan sakitu mah hampura we. Heureuy ieu mah lain nyaan. Da banyol lain sanyana, wani sote ngabanyolan pelah we atuh Kang bohek pura banyol. Cek Sakri dari anaker. Anu kieu mah jasu banyol deuleu sia ngahinya ngaranna ka aing. Mohon hampura we sakitu mah. Kajeun duitna. Mangga nyangakeun si bohek ngajewang duit. Leos indit bari jamedud hatena panas asa diheureuikeun ku babaturanana. Para mitra kaum dangu, sedengkeun Sakri jeung Uman katut Inta marlong bari gogodeg. Gek dariuk dina bangku bari rumahu. Capek-capek euy hasilna usaha teh euy. Kumari geus kieu ye, naon kudu dipigawe ku urang? Inta humaneuar. Enak kieu euy lalampahan Kang bohek urang awaskeun. Na nyadi tidak ngalamar ku dunungan. Munya urang tuturkeun bari demit. Ngaraka nyahoan lampahna tapi di mah ulah kosong ye bisi ngadeneangan. Cing sanu rek ngintip. Jeung sanu rek tunggu di dieu. Sakri usul manehna ngarasa panasaran hayang ngabuktikeun omongan si bohek.
Uing tunggu di dia jeung Kang Yaim, Sakri jeung Iman ini. Setujulah. Bejakeun ka Kang Kayimnya. Heuh Mang Kayim kuring moal waka ka istal kitunya rek ngintip si Bohek. Kang Bohek. Ojig. Tuluy papisah Inta nyampeurkeun ka pagawe sejen ari Sakri jeung Uman ngintip ka kamar si Bohek. Kasang pak teh si Bohek geus beres ngurut jagodeg jeung janggot, tuluy kacai rek mani. Sanggeus dangdan leos ka Imah Basamin. Rek meuli gamparan nu anyar satuluyna indit ka Cisaga rek ngajalankeun tugas dituturkeun ku Sakri jeung Inta. Gancangna carita si Bohek geus tepi ka lemur Cisaga nu pernahna kira-kira 100 tumbak ti lemur Surajaya. Langsung muru ka imah ulu-ulu anu kaparengan ulu-ulu teh aya di imahna. Atuh si Bohek diakuku pribumi kalayan someah naker. Gek diuk disanghareupan ku ulu-ulu. Ke asa apal ka ujang teh? Saha geuningan ieu teh nya? Cek ulu-ulu bari kerung panon melong ka si Bohek nu ngabaheuhai diuk. Hehe. Pidaku lali deui ka abdi sih. Apa abdi teh pun Bohek teh ya? Nu bumina di Cipelang. Sungun di Cipelang sih. Rakana den Surajaya ieu teh. Jawabna bari masang aksi napak dada bari damel. Oh, sumuhun. Jang Bohek teh ieu teh nu kapungkur pada neungeulanya. Laras adana pintu jang. Hehe. Iraha sih. Abdi mah teu kungsi ngalaman kitu sih. Kasamaran panginten Bapak teh abdi teh cara kikituan sih. Teu rumaos kungsi pada neungeulan amit-amit sih. Si Bohek mungkir hatena rada reuwas. Sok sieun Nyi Satimah apaleun keneh kana kajadian harita. Oh, nya kasamaran panginten atuh. Sabios atuh teu rumaos mah nanging kieu jang. Mang teh kalintang reuwas na margi teu aya ibarat ti angalna. Bet aya nu sumping tumorojog tanpa larapat. Ieu teh bade aya pikeun saeun naon atuh mangga geura saurkeun. Hehe. Dupi Nyi mah aya ba? Nyi emah sih. Si Bohek kalah malik nanya. Oh aya di dapur nuju masak. Ayo mangga saurkeun heula pamaksadan bade aya naon sih? Kieu sih Pak. Hehe. Abdi teh ngahajasin jauh di jugjug anggang di teang nepangan Bapak kitu. Dupi maksa nyawa bade nyangakeun panglamar kanggo tuang putra kitu. Margi abdi teh alim lami-lami hahadean sih. Hoyong buru-buru cinek supados puguh ngemutanana kitu teh. Pamaksadan teh Pak teh seueur. Oh hehehe. Keke nato sabaraha taun kena sareng pun anak. Ulu-ulu heran ngadenge omongan si Bohek da kakarang ngadenge harita. Is Bapak mah sih. Tinggalin zaman tos lami Pak hampir 2 tahun sih. Nincak ka tahun katilu nu mawi tos teh sabar abdi teh kitu. Hoyong buru-buru meureun kitu teh. Ke urang sunah ka dieu heula budakna. Ulu-ulu ngageroan anakna kurunyung harita Nyi Satimah datang. Sampoyong diuk dina kursi bangun ala jerih ku Semah atuh si Bohek menilehek panon disipitkeun hatena ratu. Bade aya pikeun saeun naon Bapak? Iyo Nyai wawuh teu ka ieu Semah. Kantos tepang sakali waktu nonton ogel di Pakubu. Saha ngaranna? Kang Bohek. Nah bener-bener geus kena 2 tahun dilana. Kirang 2 tahun mah nanging da nembe sakali tepangna oge. Nah teu puguh teh ngatu kumaha atuh ieu teh. Mun tinggal witan tepang aya kinten-kinten 2 tahun dugi ka ayeuna tah kitu Pak. Kumaha maksadna kitu ieu teh? Nyi Sutimah ge heraneun da can dibejaan tujuanana. Kieu Nyai Jang Bohek teh cenah ngaku-ngaku geus kenal lila jeung Nyai. Sarta geus patali janji pasang subaya rek ngahiji tah ayeuna sejamaheutkeun hayang laksana laki rabi. Hayang geura rumah tangga maksudna mah rek ngalamar sah kitu pamaksudana teh. Nyi Sutimah demi ngadenge katerangan kitu ngahuring. Terus melong ka si Bohek nu dipelong teu miceun kasempetan. Pok nyarita bari masang aksi. Hehe, laras Nyai dah. Akang teh sedang nyangakeun panglamar ka Nyai kitu. Kanggo saha Kang? Hehehe, kanggo nu jago di lemur Cipelang gitu. Nu tos kasohor budak beunghar sih. Loba bandana nu kacilu kawin awun sih. Kabentar kajana pria kitu. Kanggo eta Nyai. Ceuk si Bohek teu kireum-kireum. Saha jenenganana? Nya teu bireuk deui sih Bohek kitu. Nyi Sutimah ngahulang manehna mikir dina hate. Nah tarima atawa ulah ret kasih Bohek hatena rada rumegang. Teu resep ku potongan awak nu teu beda jeung ceng-celengan beuteung budayut sirahna gundul. Tapi inget kana kaayaan indung bapana nu hirup sagala walurat. Mun manehna meunangkeun nu beunghar tangtu bisa nulungan kolot. Tungtungna hate Nyi Sutimah perang sabil antara narima jeung nampi. Kumaha Nyai narek ditarima atawa moal pek jawab sing tandes. Sabab nu ngalamar sakitu jentrena terang-terangan kalayan jelas. Cek bapana hayang geura meunang putusan.
Punten Bapak kitu deui Kakang Bohek. Abdi teh moal tiasa ngawaler ayeuna margi sagala rupi ge kedah diemutan heula nu langkung asa. Supados teu matak janten wagelan ka payuna. Abdi nyuhunkeun waktos we kanggo ngemutanana. Jawab Nyi Sutimah bari rotret ka bapana nu ge jeung ka si Bohek anu geus ngarep-ngarep jawabanana. Iraha tiasa ngamasian waleran nyai lah. Ade ulah lami teuing cenah kitu. Abdi nyuhunkeun waktos sadinten we pamitos ka emut bade enggal nepangan ka Cipelang. Sajang ngadeheus ka engkang tawi sumujud. Upami abdi teu dongkap enjing hartosna teu nampi. Hehe, bagja teman nuhun gelis lah. Engkang satuju ari kitu mah kitu. Mangga ku engkang diantos itu mugi-mugi sing aya dina kalancaran sadayananya. Si Bohek para mitra sadaya ngarasa sugema sakitu oge. Lantaran kemang-kemang kabagjaan geus nemongan, tujuan geus kasawang bakal hasil. Nanging abdi mah teu acan terang ka bumi engkang, napalih mana sareng kedah naroskeun saha di dituna. Hehe, teu kedah sesa-sesa naroskeun engkang mah. Taroskeun we sudah gar beunghar di Cipelang gitu. Tos teu birek deui kanggo di ditu mah. Engke bakal aya nu nuduhkeun, malih bakal aya nu ngajawab-jawabkeun kitu. Tos kasohor atuh da engkang di ditu mah kitu. Mangga ka hartos atuh ayeuna mah mung sing sabar we ngantosan. Mangga nyai lah. Ku engkang diantosan kitu. Nanging kade ulah jalir sih, margi ku engkang diantos pisan. Sanes urusan jalir sareng henteu na ieu makan. Margi upami abdi dongkap ka ditu hartosna mah nampi kana lamaran upami teu nepangan. Ka ditu hartosna nampi tah kitu. Oh sumohon ka hartos atuh. Nanging kanggo panjangcang kang gaduh kagagelan ieu mugi kersa nampi we. Taya nyai mangga tampi. Si Bohek mikeun bungkusan di alus-alus eusina duit sarajut. Nuhun atuh ditampi pisan ku abdi. Ceuk Nyi Sutimah bari nampanan bungkusan ti si Bohek. Hatena deg-degan. Tak sakitu maksudnya abdi teh bapak lah. Kumaha ka hartos? Si Bohek ngareret ka ulu-ulu. Bari ngadayagdag kana panyaranian kursi meuni asanya rek kawin teh manehna. Nya upama kitu mah ka hartos ujang nuhun atuh. Bapa mah ukur bisa sambung doa moal ngalalangkungan kana pangersa ujang. Ceuk ulu-ulu siga nu geus kapangaruhan ku pangoloan ku omongan si Bohek. Tayana sih abdi teh moal tiasa lami pale. Margi seueur pada malahan nu kedah direngsekeun aya teh maklum sudagar teh atuh. Seueur urusan dagang kitu. Nu kedah rengse saluyu sareng janji. Permios Bapak. Si Bohek cengkat bari ngajak sasalaman. Ai. Apaan teh acan ngaleut-leut acan rurusuhan teuing ieu teh. Sawius cekap sakilah nuhun ka campi. Permios nya ya bade ular janjinya. Ngajak sasalaman ka Nyi Sutimah. Jajabkeun atuh nyai. Mangga Pak. Sanggeus amitan si Bohek turun kaburuan dituturkeun ku Nyi Sutimah. Ngajajabkeun nepi ka lawang pakarangan sanggeus silih teuteub sakedeung si Bohek init bari mawa hate nu lugit. Para mitra kaomdang, gancangna carita si Bohek geus tepi deui ka imah dununganana. Malah langsung dipapag ku Surajaya nu geus teu sabar hayang geura narima laporan ti badegana. Kumaha Bohek hasil ngalamar teh euy? Hehe, Den, aya bagja Den. Margi lamaran teh ditampi kitu. Kumaha ieu teh? Naon sababna make sebut bade ditampi? Mun kitu mah acan meureunya Surajaya handeueul paroman hasil. Kieu maksudna Den sih. Jawaban ti Nyi Sutimah teh cenah bade kasangakeun enjing kitu upami anjeunna sumping ka dieu. Hartosna sejang ngiringan kana kapal aden kitu. Upami teh sumping hartosna nampi kitu pautusanna teh. Nah, mun dibeulieun teuing euy awewe teh euy pangkat naon teh jalmana? Ih sanes beulieun Den. Nanging anjeunna mah api kitu. Moal awak ngawaler upami teu acan diemutan nu langkung paos kitu. Margi ali muciwakeun ka aden. Janten upami ayeuna anjeunna nyenak putusan teh putusan moal ngamang gitu, manging leres-leres panceng gitu. Caku margi kitu cenah ngawaleran teh moal labora. Bade diemutan heula saurna teh kitu. Ceuk si Bohek teh eleh omong, ngarah dununganana percayaeun. Wayah kumarek datangna cenah dununganna eta teh arek datangna teh ka dieu teh. Antosin we kasonten kitu upami dinten enjing teh sumping hartosna anjeunna nolak kana panglamar aden. Surajaya unggut-unggutan para mitra manehna ngarti kana maksud si Bohek mung hanya kal waktosna sehe permios.